satu. Iya mah kalender nanti pemuda idaman. Pemuda idamannya. Oh. Nah eta. Meja sama rengkeneknya. Eta tuang cawan lagi sareng canggang-canggang na pohoy pemuda idaman. Baru kan. Wanita idaman. Pemuda idaman. Iya mas, mohon mas. Pemuda idaman apa? Hari Kang Eman pada nyawer, pada nyawer. Aduh. Mas Ami eta ge pimpinan dangdut neng. Pas main. Pimpinan dangdut di Pasir Pukul eta neng. Sok monggo panggung kosong kene kawan kemae biasa disawer aya nama nyawer. Tah kudu. Aya nyawer sarua jeung seniman bener. Biasa disawer aya nama nyawer. Manian ya. Nah, di Manian. Di mana? Nah, itu di Mandian. Ya, orang kapayun pemuda idaman. Ayo, pemuda idaman. Kalau Bapak RW Ulut. Sarang Abang Odot. Ayo, pemuda idaman spesial sama Bapak RT. Bapak RT. Pak RW 18. Oh, berapa kelas sekarang 20? 18 20. Araya. Kum. RW mohon. Di atas pisan. Di atas pisan mohon. Alah saweran sawer. Eta kita tadi keceplosan anu nomor hiji. Ayo,
Kemana eta si aja lungsur? Nah kalau turun Cimaru kumaha? Oh keluar. Aya kelas. Ari ieu nuju naon aja nu di dieu. Ari sawaran itu. Kan kita trio. Trio wek-wek ieu. Wek-wek. Masih Aya. PRW sana. Kelas. Bapak RW kelas. Soalnya saya lagi ngecek apanya? Koas. Oh koas. Eta geuningan teh Lagi masak teh sanis. Naon? Oh, ayo masak teh sana. 20.000 kamar. Ditarik heula. Aya. Nanti dari bapak kumaha? Kelas teh kawin. Bapak, ninggal mah tadi ya Bapak sana. Kelasnya. Bisa banget kali Pak RW. Sareng keren-kerenan. Makasih tadi. Semoga puas juga ya. Kelas berlalu. Kapayun. Aya atensina aya. Aya deui. Kumaha Bapak hajat? Bapak hajat anu mana ieu? Oh, Silakan Pak hajat anu sareng si mana? anak. Kumaha aya pangut laguna? Anu ibu hajat teh acan ka dieu ibu hajat eta. Anteng we. Nuju nonton dangdut heula. Ya, nuju ngararoskeun heula. Bajidar sohor kalau si naon? Iman. Anu kagum tidak sombong. Iya. Sok Kang Iman mangga.